Urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang nyencerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang kurang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang bolo ondas belum tertiwa kurang dah namun masih kena tidak kencerik kurang didinya nyenget lilin ya seni dunia disebut nage kembang api manugos jeung majasana asli mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ya bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus panas henteu sia curug panas ayo coba belum panas kok mau di neraka sih sini kok sih baiknya panas ya kuat kok mau di neraka sih ayo sih tobatan orang datang ke boga perasaan awak orang teh dibalangkeun ka neraka bayang-bayang kurang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur kadinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi kemudian urang itu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknyana ieu mah urang rek dibaheuleuh mah nya teh cerik rek dibaheuleuh tah ieu tidak cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun dek lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop ayo dosa mah teu dicerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturanana kericik urang geus babejade we ka tadi mah juga si rogoknya emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salak tidak nyaritakeun